Ulah boga dongeng sepi di zaman Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya jelema mulia parah makna geus maot gitu. Hapunten ieu mah nu mulia ngaranna bisa lapor ieu mah ngaranna Imron. Mulia parah. Imron mulia parah tapi tatangga eueuh nu ngalayan. Dulur eueuh nu ngalayan. Babaturan eueuh nu ngalayan. Si anak kira-kira umur 13 tahun atau 14 tahun urusan bapak muriang sorangan. Masya Allah. Jika caritakan sabaraha lilana dak iting si Imron ki Imron mau langsung ditutupan ku anaknya bari ceri begitu ditutupan bari ceri terus diusapan ku anak. Tiba-tiba kira-kira menang sajam hayang mukakeun urutna barang dibuka kaget anaknya lantaran beungeut bapak berubah jadi babi. Ya Allah, cak anaknya abah jadi babi. Tutupan. Langsung subuh berangkat ke masjid. Kebenaran pada subuh ayah Kangjeng sareng Sina Abu Bakar sareng Sina Umar. Begitu manehna asup ka lawang terregok-regogan. Katingali ku Sina Umar, "Ceng ka dieu." Sieu. Ka dieu. Siga boga maksud pada ka dieu. Lalaunan datang ka dinya bari ceri. Ditanya ku Sina Umar, "Aya naon maneh ceri ieu?" Tengah jawab sekali ditanya tengah jawab 2 kali tingkat 3 kali kakara. Abah pula maot geura maot tadi putih aju ayeuna geus aya nu ngurusan teu aya kumaha ditinggalkeun ka dieu sumuhun ke aku lain urusan di ditu lain ulah ka dieu. Tunggu kula teh heran tatangga nu datang dulur nu datang kula sorangan tuh di jalan liwat lapor ka Kangjeng. Kangjeng di dinya ngareun Sina Abu Bakar ningali eta budak cuman cak eta budak kampuran. Kenapa abah kula begitu dirurut ku kula menang saja dibuka beungeutna jadi babi. Hah? Cak Sina Umar jadi babi. Cak Kanjeng Nabi Umar Abu Bakar jom tinggali ka ditu. Sageus ditinggali ka ditu urus gegeraan Sina Abu Bakar jeung Sina Umar berangkat kira-kira bangsa 500 meter di bumi Kanjeng. Bener datang ka ditu sepi luar biasa. Mana abah teh? Begitu dibuka ku Sina Umar hampir pingsan. Bener-bener jadi babi. Tutup deui Sina Abu Bakar jeung Sina Umar teh musyawarah. Cik Sina Umar ieu mah mendingan teh akeun Kangjeng bae. Kumaha Kangjeng? Urang teu bisa bertindak lantaran ieu mah jadi babi. Kumaha lamun cak Kangjeng ke jelema kos kitu mah ulah dikubur misalna. Urang ke nyanyahoanan. Coba lapor ka Kangjeng. Gegeraan lapor ka Kangjeng. Kangjeng langsung ka dinya datang. Kangjeng langsung pariksa. Begitu dipariksa ku Kangjeng, benar-benar jadi babi. Benar-benar jadi babi. Langsung Kangjeng ngadoa, "Ya Allah ya Rabbi, dosa naon bae anu terjadi pada umat kaula hamba ieu, tapi Gusti ulah dibuktikan ayeuna heulanankeun ke bae di akhirat. Minta ka Gusti supaya ieu beungeutna dirobadi jadi beungeut ku biasa." Begitu diusap ku Kangjeng berubah jadi jelema deui. Alhamdulillah kabeh ge bunga.
Idinya Cak Kangjeng sok gerak pandian, beres pandian langsung bungkus, dibungkus sholaten, kaki sholaten Cak Kangjeng bukan Umar kubur kaditu ulama rek balik lantaran aya keperluan lain langsung dikubur. Datang ke kuburan diasupkeun, kubur begitu diasupkeun kan dibuka begitu jadi babi deui. Cek Sayyidina Abu Bakar aya geus kieu kumaha ieu? Ieu jadi babi deui ieu. Kek ieu apa kubur bae apa ulah? Coba Umar coba kadi. Mani laporan deui ka Kangjeng. Lapor deui ka Kangjeng. Aya naon ke Kangjeng? Hapunten Tuhan Rasul, Gusti Rasul. Aya naon? Main tu tadi dua yang dikubur teh ku abdi geus diasupkeun ka jero. Begitu dibuka teh jadi babi deui. Ka Kangjeng nu mantak kula nguburkeun ke. Kubur ku siap pasti jadi babi deui. Haji geus kumaha ieu? Kubur terus. Langsung dikubur. Beres dikubur, Sina Umar nanya, para jamaah sadayana nu aya di dieu, nu tadi mun teu aya Kangjeng kadinya, teh Sina Umar Abu Bakar kadinya moal aya hiji acan jelema. Ieu mah alhamdulillah aya anu nguburkeun. Tah ieu mah kula nanya bae, ieu kan kanyahoan kurang beungeut mah teh berubah jadi babi. Kula dek nanya waktu hirupna ieu pagaweanna naon? Tanyakeun ka tatanggana cak tatanggana, Tuan, ieu teh jelema teu pernah salat sakali-kali aja. Di mana-mana aya adzan subuh morongkong. Adzan zuhur, asar, maghrib terus jelema teu pernah. Bahkan didatangan ku kami. Dirayakeun sholat deket ka masjid teu pernah lincah masjid nu mata kami embung ge ngalayan embung ge kami datang mun cacak-cacak Gusti Rasul teu datang adzan zuhur asar maghrib terus jelema teu pernah bahkan didatangan ku kami dirayakeun sholat deket ka masjid teu pernah lincah masjid nu mata kami embung ge ngalayan embung ge kami datang mun cacak-cacak Gusti Rasul terdatang, jeung tuan-tuan terdatang, kami memual urusan sama sekali. Teu pernah sholat. Eta baheula dibuktikan model Gusti. Kuari ge beunang di dieu. Itu jantra. Anu beungeut menjadi babi teh ambaya. Namun wali Allah nu dibukakeun hijab pasti geus kadeuk begeutna. Anu sarua jeung nu dicisokadan namanya solear ya. Babi lupa. Ada dana udah waktu dibukakeun hijab. Cecak-cecak dibukakeun hijab. Gila beureuna. Gila. Satu ketika aya nu maot deui. Begitu aya nu maot deui dirurung. Begitu dirurung nonjol ka luhur dina bujurna. Aya buntut. Buntut. Dibukakeun ku keluarga. Buntut. Ya Allah. Ieu buntut ieu. Gitu beres diurusan ditanyakeun ari ieu waktu hirup kumaha ieu terjadi aya buntutan. Kabeh ngaromong keluarga ngomong bahkan pamajikan lagi ngomong hampura tekjana ieu teh di mana ngomong bohong malu di mana ka percaya ya asa jang hisula ya munafik teh ieu jadi jelema nu munafik teh orangan bakal ngabuntu ya Allah ya Allah lumantak cek ulama idza nabata lil munafiqina di mana-mana timbul kamu munafik bultur maujidalil mukminina karbang yang sunati yang moal manggihan jelema mukmin hiji taneuh
yang lempang buntutan pasti jelema baruntutan kabeh lamun cacak-cacak jelema munafik dibuktikan ku Gusti Allah buntutan. Nah ieu moal kapagi jelema buntutan. Coba-coba kuari rada dicekal bujur ulang ku kabehan coba-coba. Bisa saya buntutan besi tadi ke di mobil Haji Pending saya sakit tah. Saya sakit. Di Nurjaya aya sesenti. Buntutan. Si ada buntutnya ya Allah ya Rabbi. Lamun urang kuari dibuktikan jelema tukang ngabarohong ngalul. Buntut. Sasenti. Sapoe teh sasenti. Lamun 2 poe 2 senti 3 poe 3 senti. Karena Haji Pending mah geus lain sentiannya bisa dikadieukeun gitu. Buntut tadi bisa dikadieukeun. Buntut Masya Allah kan. Munafik. Di mana ngomong bohong buntut. Di mana kau percaya hianat buntut. Di mana-mana janji sulaya ialah buntutan. Atuh kuari bahkan jadi lalap HP parabot bohong. Asal boga HP awas buntutan. Ini HP mah dulu. Buntut tuh buntut. Iya Karim, lamun dibuktikan kuari baruntutan jelema naudzubillah min dzalik wa min dzalik ya Allah berarti tinggal direndengkeun dicoba ku urang jeung disolear jelema nu sokna bohong bae rendengkeun jeung monyet solear mana adina mana kakang adik kakek. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang teh horenganan bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang boga kesempatan bakal balik ka ditu. Di mana-mana urang geus aya SK kudu balik. Sanajan urang embung balik bae ka ditu. Salila urang di tempat pengasingan ayeuna di pangumbaraan ayeuna. Aduh bakal dipertanggungjawabkeun ku urang di lembur urang nu asli. Nu mantap dikirimlah ku Gusti Allah Rasul, dikirimlah Nabi, dikirimlah wali-wali Allah, dikirimlah ulama-ulama jang supaya barareun tah ketika geus bentak salila hirup di alam dunia di pengasingan horenganan urang bebekalan ka ditu jang berangkat ka ditu bebekalan naon nu diparentah ku Gusti Allah laksanakeun naon nu dilarang ku Gusti Allah jauhan jangan nyahokeun hukum-hukum syariat eueuh di SMP eueuh di SMA eueuh di kuliah jangan nyahokeun mana haram mana makruh mana halal mana sunnah, mana mubah. Lu positif hanya di pondok pesantren.